hampura we karek bisa ngahubungi. Kamari mah pan HP-na pareum. Teu karek meuli HP anyar. Heueuh karek meuli HP deui ieu teh. Anyar nyata. Hampura we karek bisa ngahubungi. Dia hidup dengan kieu-kieu we jeung kieu nya. Naon oh? Angkara. Cerita tuh. Heueuh nya tadi mah. Ajeun buka gaji. Cuma hikarangan naon. Ya kan anu badag hese gini pagawean teh we. Kan bae wok di rumah ngomong pabangeluh lah. Sarua dek oge sabenerna mah. Cuman aya mah urang jalani we. Pokokna mah hirup mah yeuh, tong tengah teuing kaluhur, tong tungkul teuing ka handap. Ningali ka handap kalau bakane ning anu leuwih susah tibatan urang wok. Aya nama nu penting mah urang mah jalani we dengan segala tek-tek bengeknya pokokna mah wok nya. Pokokna mah nikmati jalani syukuri nya. Penting mah urang mah rajin menabung. Insyaallah syukur itu dia beak kok. Anak bapak lagi dengekun sih mah dari motivasi. Tek untungna teu ngeunahun sih mah. Stres. Aduh, Mang, empuk. Eta rek diarit oge kana dihakan geuningan. Woi. Tong diarahkan eta di dinya rek diarit cukutna. Mama, sok lanjut. Alah, bocong. Eta mah baik goblok.